Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kan kerajaan benteng tah, kerajaan benteng teh tah di dia tah ieu kali pasir ieu Al Ittihad da ka dieu tah naon tah ngaranna lain da ka dieu tah Ki Basir Grendeng eta kerajaan Grendeng eta kerajaan ngaran sebuah kerajaan Grendeng. Mantak aya hubunganna jeung Karawang. Di Karawang ge aya kampung Grendeng. Hubungan Indonesia Tangerang, Benteng jeung Karawang sampai kiamat moal pisah. Tanyakeun di Karawang aya Grendeng, aya di dieu aya Grendeng. Sebab kerajaan di dieu aslina orang Grendeng. Keturunan-keturunanna kurang kerajaan. Benteng rame mun kula nyaritakeun seputar Tangerang Benteng teh. Mantak lamun aya macem-macem orang inget ka sejarah greget ci negara aing sia ieu. Awas ya ku aing disundatan sia. Parangsana sia. Oh, ai eta dan ketugas Cisadane teh Cisadane eta teh kiri kananna bentengan membenteng Kesultanan Banten. Ketika aya kafir musuh Belanda dek asup ka Banten teh coba benteng ieu heula ku sia tabrak. Dah urang nyaritakeun seputar Tangerang benteng jadi Tangerang teh. Wow eta teh henteu mudah sebab Tangerang teh Tengger asli mah. Tangerang teh Tengger tina benteng jadi Tengger. Henteu sambarangan. Teu sambarangan Tangerang. Ye, nu mantak Tangerang mah. Abah dongeng huluna mah di Banten. Huluna di Banten, buntutna di dieu. Lamun buntut ngagibeg awas. Ih, eta kolot baheula ngomong kitu deui kumaha. Buntut ngagibeg, eneng mantes gupak. Ieu nu dipake kasieun buntut. Lu mantak eta budak tas gupak eneng teh nyekelan buntut teh. Da sia teh nyaraos sih. Sok tanyakeun ka nu ngangon dicekelan kuliah cek. Aduh, geus ngagibah cek kana ieu. Bahaya cek kana teh. Buntut tuh dicekelan ku budak terus. Tah ngagibeg buntut awas cilaka. Tangerang asal ngagibeg awas, Jakarta acak-acakan. Jih, hulu mah hulu, calangap doang. Calangap, tapi buntut ya bahaya. Tangerang teh buntut. Kemana sih cenah kieu carita? Lah, aya sejarah lah eta mah. Sejarah khususna aya di kula. Sejarah khususna aya di kula. Kemudian naon gitu ngaranna sejarah anu umumna tuh aya. Sejarah khususna silsilah aya insyaallah. Mantap. Teu beunang sambarangan jadi Tangerang. Teu beunang sambarangan. Boga sejarah bentengan, na benteng Kesultanan Banten. Kemudian tu Cikande eta lain sambarangan di dinya teh peralihan ilmu. Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk Banten awas lewat jembatan Cikande. Lamun lewat kadinya manehanana teu boga adab, dek ngadu jeung urang Banten ilmu naon bae ge moal menang. Banten dek kaluar ti Banten lewat eta sarua bae dek ngadu di Cirebon. Awas hati-hati. Eta aya nu ngageugeuh datang ka kuat. Lamun urang bisa nempo di alam eta masih kena rentul cara ricing di jembatan eta. Unggal poe anu ngabring ka Gunung Karang teh loba teu kadeulean ku mata-mata modal saraya mah kieu ngares ngabring ka luhur teh tuh jelema kolot penyahoan awas
wah iya ulah ka ditu ulah ka luhur kuna ngarabring batur di luar negeri ti mana tuh ka luhur gunung mana oh kanyaong geus ulah we ke lamun geus tarurun deui karek urang menang ka luhur eta pan ngomong kitu kolot ngomong kitu tuh bari geus baralik sok siap besi di ka luhur ya Allah ya Rabbi Gunung Karang teh sembarangan sebab Gunung Karang mah aya dua hiji gunung putih dua gunung hideung aya Pamujaan hideung aya putih tempat para wali salah asup sia bahaya Gunung Karang ya mentak kolot baheula geus ulah sok ka Gunung Karang cukup sakitu besi teh nyaho geus ulah sok ka Gunung Karang besi teh nyaho padahal aya tempat perkumpulan para ulia sadunia lain letik-letik Gunung Karang mah tapi perkumpulan jurig sadunia deui bae di dinya nah ieu mah pan sesa jurig kabeh ieu mah ya ieu urang cerita seputar kos karar itu ye namun ayeuna Jakarta dikirim ti Gunung Karang hancur kan urang mah cicing bae deui mah dikirim kumaha cara ngirimna aing teh nyaho ai ka dinya mah ngan hadiahan bae Mbah Jamrong nah kolot baheula seputar Tangerang boga sejarah lain lalagaan sejarah teh gede sejarahnya nah ulah main-main engke baheula keur carita kerajaan Grendeng engke nu bakal jadi kegede-gegede di Tangerang mah bakalna urang Ciamis, urang Tasik, urang Bandung, urang Parahyangan engke bakal dicekel deui ku urang Tangerang engke gegedena bakalna aya urang Tangerang nu jawara bakal nyekel Tangerang engke di ujung atuh teh mah carita kolot ngaranna ge geus jauheun ti heula ke aya jawara nyekel Kabupaten Tangerang sebab buntut sing hade jawara teh lain jawara tukang mabok jawara teh singkatan jakna naon wakna naon rakna naon lah orang weru sih lah oh doge ya kari tuh kan jawara teh lain sakadar jawara kumis mablang jenggot sempong lain teh bahasa kulon ngaranna urang nyarita Kangkas Pandeglang Serang Banten Tangerang aya bahasa jawara eta singkatan jakna naon wakna naon rakna naon nah untuk saat ini tidak akan saya buka ieu mah deuk jaritakeun hikmahna zakat lamun urang geus cinta tambah kana dunia gelimang dunia naon ku hanteu dibeuli naon ku hanteu dilaksanakan naon ku hanteu terus bae sakumaha hayang nafsu kanter ku harta gunung dipindahkeun laut diurug awewe mana dibeli ku aing hotel mana heesan ku aing mobil mana beli ku aing perusahaan mana tukang bakso mah hayang bakso jeung tukang baksona jeung karanjangna beli kabeh insyaallah teh sinu sugi mah kan goblok bakso jeung siana kabeh cek tukang bakso teh kira-kira jeung hulu sia dibeli ku aing kabeh nusu kita tarolol lamun geus tuh iman. Nah, sedengkeun harta mayul hubballah ngalengitkeun kana cinta ka Allah. Di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah. Boro-boro geus jadi pejabat luhur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi presiden, kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti dina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tumpang kaki dua lempang kelek sakumaha bisulan kakarak naik ke Fortuner doang. Budak lamun nyana geus meuli Lexus kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan. Kalangkangna di lengkahan kampining saku aing. Amun kalangkang aing di lengkahan goblok sia. Sugih yuzhilu billah. Galeungitkeun kana cinta ka Allah. Keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae.
deres tambah salat kan gak boleh dieuna tambah deui harta teh Jumat mun ditanyakeun Haji Jumat di mana tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana geus teu bisa ditanya ku urang teh ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah tuh Haji Haji ku dibawa ke pamajikan sama tolong ini 10 11 itu kumaha aing bae ye atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah sedang ka 7 bae aing ka neraka aing nu meuli aing nu ka neraka kumaha aing bae saekeun sungguh sia ku aing sia nu sugih mah sacablakna ngomong sugih yuzhilu huballah pohoan poho sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji saadatur ruh 2 saadatul badan 3 saadatul kharij hiji kebahagiaan ruh nomor kedua kebahagiaan badan nomor katilu kebahagiaan luar roh jeung badan kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman iman atuh gerakan bogana saha Allah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulmati wan nur roh bagianana nya luluh roh teh taku iman bahagia kebahagiaan badan di akhirat ya kebahagiaan di akhirat nah ieu teh badan kumaha salat atuh aya geus iman mah mulai tah coba babacaanna kumaha praktekna kumaha kan awak babacaanna kumaha Allahu akbar terus Allah akbar kabirah belajar tanyana teh baca Fatihah surat terus takbir terus ruku sujud awak kan itu dibawa kebahagiaan akhirat roh iman ka Allah awak diajak salat puasa bahagia nu katilu kharij teh luareun awak jeung luareun ruh naon mal harta. Nah, itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat. Nah, lamun roh bae nurut iman kanu bogana, daek salat, daek iman. Lamun awak bae nurut kanu bogana, daek salat. Tinggal luareun roh jeung awak ieu harta, dek dikumahakeun ieu harta. Sebab luareun awak kurang tah mah. Luarin awak kurang roh mah luarin roh urang harta mah nah ieu ge berfungsi jang saadah jang kebahagiaan darai dunia jeung akhirat dunia geus jelas harta mah nu mantak urang resep akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan sebab harta mah mawakna kana kaladzatan kanikmatan dunia otomatis Allah nyieun aturan nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak batura lamun nurut make aturan zakat salamat ku jelema ieu lamun teu nurut silakan roh iman ka Allah salamet awak daek dipake ibadah ka Allah salamet harta dikaluarkeun zakarta salamet teu iman kafir ngaranna silakan eueuh saadah awak teu daekeun dibawa ibadah silakan harta teu dizakatan awas nancem jadi syuja'ul aqra. Nah ieu mulai ku dedeuna jeung nyaana Gusti Allah ka manusia anu dibere watak resep kana harta supaya salamet Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli. Nah, maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dijelaskeun make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik, umumna ku kafir-kafir.